Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasugri pamirsa, mitra kaum dangu sadaya, anu mikaresep tur mika tresna kana padaran acara dongeng enteng, kang Gilang aturkeun nuhun kana sagala paratosanana. Hatur nuhun tos ngagabung di Gilang Kasnade channel YouTube Simkuring. Ayeuna urang baris medar hiji cariyos anu judulna Uru Araca sama Tigaling. Ya dongeng naskahna ditulis ku Mang Giok. Kang Gilang sapara kancang ngaturkeun, wilujeng ngadangukeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan kasugri pamiarsa, mitra kaum dangu anu mulia. Sampurasun wargi-wargi sadaya. Tepang dangu deui dina pedaran acara dongeng enteng nu kajomantarakeun di radio Kamemet kasugri sadaya. Sabada kamari urang namatkeun cariyos dina judul Kapahung di Jungkrang Sumur. Dinten ayeuna urang baris medar hiji cariyos anu enggal anu judulna Banjir Getih di Sangga Buana. Prayogi kauninga kasugri pamirsa, rehna dongeng anu judulna Kapahung di Jungkrang Sumur tos tamat minangka terasanana nya urang pedar ieu cariyos anu enggal anu judulna Banjir Getih di Sangga Buana. Naskahna masih ditulis ku Yasana Mang Giok. Dinten ayeuna urang tos nincak bagian ka-20 genep. Mangga kasugri pamirsa, nu mikaresep tur mika tresna kana padaran acara dongeng enteng, Kang Gilang sapara kancang ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun dina judul Banjir Getih di Sangga Buana. Kang, hayu orang tinggalkan ya padepokan. Cek Ratna Intan hari wes. Nah nyi mas, kapan acara nauge can beres? Ulah seueur sahur Kang, pokokna mah hayu. Tapi kedok akang geus sabuka, bahaya lamun jati diri engkang kanyahoan. Cek Ratna Intan ngaharewos. Bari nungtun leungeun si Bopeng tapi karek oge sababara lengkah ngadadak bade tepas aya nu dedeheman bari pokna. Ai isuk-isuk keur beujeuh nangeunah mumuluk malah ribut. Aya naon ieu teh? Abah guru, si Bob jalma teh tos cucungah ka abdi. Cek Nilam Sari bari nyampeurkeun ka Bah Jamuju. Cucungah kumaha? Maena tos kumaha wantun nyandak hiasan kembang dina rambut abdi Abah. Kadang ya Bah Jamuju sering ngagak-gak bari nyampeurkeun Angka Wijaya tawa si Bopeng. Nu kitu mah atuh lain cucunga geulis. Tapi naon Abah? Nilam Sari motong bari ngejaded. Dengekeun nya Mas. Di dunya kajawaraan nyokot kembang anu nyelapina ceuli awewe lewat hiji pertarungan. Eta teh sarua jeung Jang Bopeng ngirimkeun panglamar sarta hidup narima. Hih, nyarios naon ari Abah? Cek Nyi Mojang, disusul ku beungeutna nu ngadadak euceuy. Najan kitu cicing-cicing maring reret bangun anu hayang sidik kana rurupaan si Bopeng anu memang gagah, gandang turaspati. Bubuhan turunan pangeran Karajaan Sunda. Sok sanajan kiwarigis kaca pambarontak. Kisilah, nah bener andika teh si Bopeng nu kungsi nulungan anak Abah. Leres Abah. Geuning kenyataan mah hidup teh sakieu gagahna. Saha ngaran hidup nu sabenerna? Abdi Angga Jaya. Cek Angka Wijaya rada ngarobah ngaranna. Sabab kaburu disigeung leungeunna ku Ratna Intan sangkan ulah balaka. Angga Jaya nya sumuhun. Bah Jamuju ka tembong ngahulang bangun aya nu keur diinget-inget.
ngan bae teu lila saterusna mah Bah Jamuju mindahkeun paneutupna kanu ngaregreg ngariung di buruan imahna, malah teu lila pok nyoara. Para wargi sadaya, hampura bisi abah saparakan jatos ngabari binan wargi-wargi sadayanya nunuju raos memuluk. Ku kitu muga bae ieu kajantenan teh teu matak jadi rengat penggalih kepala wargi sadaya. Saterasna sim kuring miharep sadaya bubar. Anggap bae teh aya kajadian naon. Cenah ceuk hadirin. Hadirin anu ngarasa kuciwa langsung surak sabab tongtonan anu tadina ditaksir bakal rame terus sengit teh bat lekasan kitu bae. Tapi sanajan kitu hadirin teu wani baha, tuluy bae sararea bubar ninggalkeun buruan imah Bah Jamuju. Atuh anu tinggal teh kiwari ukur Angkawijaya Ratna Inten jeung para murid Bah Jamuju kaasup Nilam Sari jeung dua lanceukna nu masih ting puringis. Sanggeus kaayaan sepi tuluy bae Bah Jamuju ngajakan si Bopeng ka jero. Jangan enggak, ayeuna mah hayu urang kalebet. Sarta hampura sakali deui nya kana sagala rupa tindakan si Nyai jeung murid abah ieu. Teu sawios abah guru. Mugi bae kasalaha pahaman teh ulah dugi ka papanjangan. Abah ngajamin moal manjang. Yuk, ayeuna mah urang ka jero. Mangga. Bari lempang nuturkeun panderi Ratna Inten harewosan sangkan ulah lila teuing cicing di eta patempatan. Angkawijaya janji bakal nurut, tapi engke cenah mun geus ngobrol heula jeung Bah Jamuju. Sabab ngarasa tugenah nolak kana kahadean eta ngubaran. Kakarak sanggeus narineh ngan pok bae Bah Jamuju cacarita. Kieu jeung angga. Pangna abah tadi rebun-rebun keneh geus nyangkir salira teh, terus terang rek minta tulung ka hideuk. Nyungkeun tulung kumaha abah? Memeh nembalan Bah Jamuju romenghap heula bangun anu seunggah. Geus rada lila pok bae eta kolot teh cumarita. Kieu Jang Bopeng. Teuing aya atawa henteu hubunganana jeung kajadian sababaraha poe kaliwat. Terus terang bae, padepokan abah ngadadak geunjleung ku ngadadak raibna wawakil abah nu katelahna kiat mah. Pupuk kitu opat urang murid deheus oge milu raib. Tah, nu dipikah hayariwang ku abah. Raibna maranehna teh akibat buntut kejadian kemari teh. Jadi wawakil abah teh raib aya nu nyulik. Bener pisan. Bong Angkawijaya terus ngahulang sabab kumanehna kapikir lelampahan Bah Jamuju katut Nilam Sari ka Gunung Bongkok bakal leuwih berat tanpa dibarengan kumanehna. Sabab najan kumaha tatuna Bah Codet anu lumayan parna saeutik gedena akibat pagawean manehna. Bah Jamuju bakal ngarasa sulit nerangkeun naon-naon anu geus tumiba ka Den Sapta katut Bah Codet. Sokomo cenah kiwari kiat ma wawakilna Bah Jamuju ngilas dibarengan ku opat murid sedeheusna. Najan can kabuktian pagaweanana urang Gunung Bongkok, tapi sararea geus ngerasa yakin ngingetkeun samemehna geus aya kajadian riributan jeung eta padepokan. Kunaon ngahulang bae Kang? Kadenge Ratna Inten cumarita. Emut bae ka acek nilamnya. Angkawijaya ngareret meusan. Geus ngarahuh kadenge manehna nyarita. Terus terang bae, akang ngerasa dosa. Sebab lamun harita akang teu milu-ilu biung, kejadianana moal saperti kieu. Tapi lamun akang teu turun tangan, bawa acek nilam meunang panghinan nu leuwih jauh. Salarasna tindakan akang teh taya nu lepat. Malih eta tos luyu sareng ajaran Rama Guru. Anu teu disangka ku akang. Nah orang Gunung Bongkok bet ramat kamale kanu tetuah teu dosa. Nyulik kiat makatut obat muridna. Tapi eta nembe seret tugaan Kang. Masih acan aya bukti kuat yen palakuna orang Gunung Bongkok. Margi sahanu terang aya jalma sejen anu menang, anu memang boga katugenah ka kiat makatut murid-muridna. Mung saha bae jalmana anu geus bisa nyulik tangtu manehna mibanda wawasen anu kacida pisan hebatna.
Eta memang leres Nyimas. Mung kacurigaan Bah Jamuju teu kaleuwih kumargi aya alasan anu kuat. Ratna inten teu nyarita deui ka harti ku manehna oge ka mana loyogna ucapan Angka Wijaya. Satadina Ratna inten rek balaka ngeunaan papanggihanana tadi peuting, tapi nilik sikap Angka Wijaya saperti kitu hatena betrum megag. Tungtungna Ratna inten balem teu nyarita deui. Urang singkatkan ieu carita ka sugri pamiarsa. Akhirna poean anu ditunggu-tunggu ku sakumna murid jeung tamu ondangan cundu, nyatana pangistrenan tutua anyar eta padepokan. Ngan bae samemeh pangistrenan dilaksanakeun ka eta padepokan, aya hiji rombongan jalma anu daratang sing horeng Ki Subali, murid kaopat Eyang Suwargi Bundarwastu. Sanajan mangsa harita Ki Subali tacan boga kalungguhan naon-naon, tapi manehna geus ngabogaan prestasi alus di kota raja. Ki Subali nu harita masih kasebut prajurit biasa kungsi ngagagalkeun pasukan siluman musuh anu boga niat rek ngabinasakeun Eyang Pati. Ceuk selentingan moal lila deui oge Ki Subali bakal ditaekeun pangkat jeung kalungguhanana minangka pangleler ti Eyang Pati. Anu mata kaget pikeun Angka Wijaya, Ki Subali datang dibarengan ku 4 urang jalma anu pikeun Angka Wijaya matak ngahudangkeun seuneu amarah jeung kadengdem ka cida jerona. Saha cenah eta 4 urang jalma teh taya lian ti Angga Daseta, Ki Damar Wulung, Ki Rangga Denawa jeung Durgalapati. 4 urang besandawa nyaeta kepala prajurit anu ngahianat sababaraha taun kalarung. Ngaso heula ngaso ka sugri pamiarsa. Mangga nu bade ngaropi ngopi heula, nu bade kacarai heula. Dongengna urang ngaso heula sakedapannya. Ngaso heula ngaso. Ka sugri pamiarsa sabada tadi urang ngaso, nutos ngaropi, nutos kacarai, mangga gira maranco deui payunan radio Sewang-sewangan. Urang teraskeun ieu jejer carios anu nuju dipedar ku Kang Gilang saparakanca. Mangga wilujeng ngadangukeun. Ratna inten nu parang ngareret kontan bae kaget sabab kabireungeuh mata si Bopeng atawa Angka Wijaya ngagebur hurung pinuh ku seuneu amarah. Kang, nah akang wawuh ka manehna. Geuning sige ambek kecida. Bisi Nyimas hoyong apal. Nyamanehna tilas pangasuh akang nu hianat teh. Harita saupama Rama-Resi teh kaparangan ngalangkung, buat teu mustahil lalakon akang kiwarih tos tamat. Oh, kutan kitu Kang. Nya ayeuna sigana kesempatan akang pikeun males pati. Ulah gagabah Kang. Bisi melengkung bekasna lahan. Sokoma maranehna aya di pihak sangga buana. Mun urang gagabah, bisa-bisa urang dikerepuk ku sakabeh pangeuseup padepokan. Bahkan ku para tamu undangan nu araya di dieu. Terus kumaha saena Nyimas? Engka bae urang teh waktu anu rine. Iraha Angga Wijaya bangun anu geus teu sabar. Urang pegat mangsa manehna mulang. Muhun Nyimas, akang satuju. Cek Angka Wijaya bari terus nyerangkeun eta 4 jalma nu ngagalibrig muruk wawangunan utama padepokan. Sadeng telila kadenge Ratna inten tumanya ka salah saurang jago nu parang deukeut. Mamang, saha manehna teh? Memeh nembalan jalma teh ngareret heula ngadadak bubuleudna ngagedean basa sidik kanunanya. Hiji wanoja geulis anu keur mejeuhna sumedang beuka. Hehe. Jadi hidup teh apal Nyimas? Cek eta jalma rada gumasep, ditanya jawabna kalah kaku pananya. Nya nu mah betu maros oge teh apal atuh Mang. Hehe. Si Mamang ngareret gegetret geus kitu pok nembalan. Dangukeun Nyimas, eta jalmi opatan teh para basan dewa alias kepala jurit kerajaan Sunda anu tos ngagaduhan tentara. Oh, jantan maranehna teh para sinatria kerajaan Sunda, Paman? Laras. Teras nu hiji deui? Tah nu hiji deui mah katelahna Ki Subali. Manehna teh alumnus ieu padepokan. Manehna kawentar ku jujuluk si Pancatunggal. Murid ka-4 Suwargi Bundarwastu. Tapi teu saprak leungiteun si panengah nu nelah Ki Widura
Mereka jadi jigen lalang lingling. Gawin teh ngancelong ka mana mendi nepikeun ka dina hijau waktu, manehna sejang ngabdikeun diri ka karaton Sundapura. Kiwarina jan teu acan gaduh pangkat, nanging inyana tos gaduh prestasi. Prestasi sae lah pokona mah di kaprajuritan Sunda. Kitu tanyai. Oh gitu, Mang. Mohon gitu nih, Mas. Malih saupami anjeunna jajem di dieu, sakedah namanya anjeunna teh. Anjeunna nu janten tua ieu padepokan teh. Ratna Inten unggut-unggutan si Mamang terus palatat peletet resep nenjokeun tangtungan cawene nu aya harepeunana. Kataji ku sampuluranana, ku kasampuluranana. Kadiri si Bopeng atau Angka Wijaya aya nu mikagiruk. Malah make jeung rek dicangkalak pikeun disetorkeun ka kota raja. Ratna Inten yakin dua jalma anu ditergos teh Ki Marugul, malah moal boa anu disebut Raden oge Ki Megantara. Cilaka. Kamana ari Kang Bopeng? Palang siang manehna ngalakukeun tindakan bodoh ieu duh. Mendingan sakilat pisan geus eueuh. Ceuk gerentes Ratna Inten bari tuluy saselendep di antara ngagelekna jalma. Tapi teu kira-kira Ratna Inten ngaranjugna basa di jalan nu rada sepi ka tembong Angka Wijaya keur ngobrol paduduaan jeung hiji wanoja. Nu mata kaget topeng ipisna geus dilaan, alhasil si Bopeng geus salin jinis jadi Angka Wijaya. Batur hariwang bisi kumaha onam ieu malah paduduaan. Ngagarentas Ratna Inten bere nyampeurkeun ka Angka Wijaya. Malah pok bae Ratna Inten teh cumarita samunu maido. Nuju naon di dieu, Kang? Iya nya Mas. Iya akang nuju ngobrol. Ngobrol lah. Tapi kunaon ngaleos bari teu bebeja. Jeung eta deui duh. Nah topeng salira bet dibuka. Nah akang beusieun pi akibateun. Pangapunten Aya Ratna. Pangna Yayi Angga aya di dieu teh eta memang diajak ku Aceuk. Pon kitu deui ngeunaan topeng anu dibuka. Eta oge pamundut Aceuk. Nilam Sari cengkat bari jeung imut kareueut. Tapi karasa ku Ratna Inten mah bet asa nu ngaledek. Terus terang bae kuring teresep ku tindakan Aceuk eta. Aceuk moal apal kumaha pi akibateun lamun jati diri Kang Bopeng arapaleun. Memang nak kumaha kitu? Nah peda Kang Angga murid pamungkas Eyang Resi Jala Ujung. Lain kitu masalahna. Tapi naon? Ratna Inten geus engap, rek nembal tapi teu kebat basa kapikir. Kurang hade nyaritakeun jati diri Angka Wijaya ka jalma sejen. Ongko manehna males loba omong jeung Nilam Sari. Kang, hayu abdi aya pi obroleun. Pi obroleun naon nya Mas? Hayu we pokona mah engke bae di ditu. Ceuk Ratna Inten bari ngarongkong rek ngabedol pigeulang leungeun Angka Wijaya. Tapi sampe meh beunang justru pigeulang leungeun anu ditewak ku Nilam Sari. Au, aduh. Nilam Sari ngagero basa ningan saguriwal Ratna Inten muterkeun pigeulang leungeunna. Sarta kiwari tibalik leungeunna anu nyerek pigeulang leungeun Nilam Sari. Nya Mas, tenang. Angka Wijaya nenangkeun anu keur papada ngumbar amarah. Breh. Rarai Ratna Inten euceuy sabalikna Nilam Sari nepi ka sepa bari muringis nahan ka nyeri. Rupa-rupa parigi jeung pamolah para jawara di eta rohangan. Aya nu ngagandong gada, nyoren bedog, nu ngagantungkeun pedang dina tonggongna geus teu kabilang. Ngan rata-rata mibanda awak nu daredeg, sareseg jeung kaleker. Hiji ge taya nu tembong hengker sumawona. Kendang penca geus disada, ngearna sora tarompet, pabaur jeung sora goong anu ngungkung. Anu tangtungna bae oge matak ngahudang jiwa kajawaraan anu memang salawasna ngulik kadugalan. Ka tembong geus sababaraha urang jalma pilih genti turun unggah panggung ngadon kaul, bari nembongkeun ka parigelan jeung kamonesan. Dina ngulinkeun seni pencak silat anu geus turun temurun. Sanggeus kabeh paguron silat anu diondang dibere kasempetan pikeun nembongkeun kamonesanana. Nganjung bae hiji kokolot ngadadak nangtung sarta maju ngalengkah ka tengah-tengah papanggungan. Jap kaayaan ngadadak simpe,
taya jalma nu cacarita kaasup sora tatabehan nyatana seorang kendang penca. Teli lapok kadenge eta kolot anu nelah aki sintung teh cumarita. Kanca mitra sadaya, sapertos anu tadi tos kungsi dicarioskeun. Yen samemeh puncak acara dikawitan, aya hiji pamundut di salah seorang dulur urang nyatana Padepokan Linggardahanna. Anu mana inyana sajangayakeun sayembara kanggo milari calon tunangan Nyimas Nilamsari anu tos mangka ka rumaja putri. Ger langsung disambut ku surakna para hadirin jeung jago nu aya di erat patempatan. Najan kitu ieu sayembara teh teu bisa sagawayah diluan ku sambarang jalma. Pihak Linggardahanna tos nangtukeun kriteria anu ngadarajat menang kesempatan bikin ngiluan ieu sayembara. Cenah ceuk hadirin ku ciwa. Jadi atuh lamun kitu cara nama teu bisa bebas milu ke sintung. Salah seorang jago nu matanangan sabelah teh kadenge cumarita. Leres datos kitu panaturanana atuh. Duh, anjak kalatunya. Padahal kami tegas lila ngaduda yeuh, ditinggal kabur ku pamajikan. Cenah langsung disarurakan deui. Terus nu kumaha tuh? Syarat jeung katang tuanana. Nya kumaha cenah teh syarat geus tangtukeunana. Naon cenah pasyaratan anu ditangtukeun ku urang Linggardahanna teh kesintong? Tadi pihak Linggardahanna tos nyakseni tur nganilai sababaraha urang jalma anu ngiring kaul sarta ngahasilkeun panilaian anu dianggap pantes tu ngadarajat kanggo dicantenkeun calon tunangan Nyimas Nilamsari. Tukituna kasing saha nu kenging palakat ondangan ti jinisna tiasa naik ka panggung pikeun ngajajal kana kabaruntungan. Ukituna supaya tenyang kolong ting kana waktos sumangga ieu acara urang kawitan bae. Nyimas mangga naik ka luhur panggung. Ger hadirin langsung surak. Samemeh nu surak eureun ngan corelat bae hiji jirim langsung naik ka luhur panggung. Bareng jeung ngajelegedegna suku Nyimojang kana papan panggung. Taretet sora tarompet disusul sora kendang dipadungdungkeun mungguh matak ngageterkeun jantung nu araya di eta patempatan. Ger nu surak beuki campuh nu suwit jeung nu keprok awor ngajadi hiji. Sorana nepikeun ka ngaguru kadenge kajauhna nepikeun kalandeuheun puncak Gunung Sanggabuana. Sanggeus Nyimojang bubuka ku cara padungdung saterusna manehna ngibing dina gerakan alus dina gerakan nu luwes dipirig ku sora kendang nu ditepak tilukeun. Tetela gerakan Nyimojang anu luwes tur nyentrik teh mampu ngahipnotis puluhan pasang panon nu lalajo. Sadarea kataji ku gerakan-gerakan Nyimojang anu sok sanajan luwes tapi teu matak ngurangan kana inti dasar-dasar silat jeung kakuatanana. Samemeh aki nerangkeun palaturanana, terangkeun heula saha hidup jeung ti mana asal. Mun boga guru saha ngaranna, mun boga padepokan sebutkeun ngaran padepokanana. Oh, unyuh sumangga ki. Ngaran kuring katelahna Danuraga. Kuring anak cikal ti Abah Surajaya ti padepokan Landak Bodas. Saya. Ku aki urang pedar pelaturanananya. Unyuk sumangga ki. Palaturanna teh kieu jang Danuraga. Boh hidup, boh si Nyimas kudu mampu ngarebut gengge sapasang anu bakal ditalikeun dina masing-masing angkin salira duaan. Tah ku kituna, sabisa-bisa hidup duaan kudu bisa ngajaga bobogaan gengge masing-masing. Ngan lamun menang aki meresaran, sabisa-bisa ulah make pakarang. Cukup ku lemor bae supaya itu ieu teu aya anu tatu. Kumaha? Nah ka harti? Ade, kuring arti lah. Ongko kuring mah moal teh kan nyeri cawe nu sakieu aneh hoyna. Ceuk Danuraga ditungtungan ku ngadaret ka Nilamsari. Upami kitu mah geraprung. Nyimas,
Mangga janggakeun. Hatur nuhun Aki Sintung. Teu kedah sungkan Nyi Mas. Teu kedah sungkan Nyi Mas. Aki Sintung nyisi malah diuk jeung para tatua padepokan. Waktosna seep kasugri pamiarsa, urang cekapkeun dugi ka dieu heula. Padaran acara dongeng enteng anu judulna Banjir Getih di Sanggabuana Iyasana Manggiok. Kang Gilang sapara kancang yang haturkeun nuhun kana sagala peratosanana. Wilujeng kantun urang tepang dangu di enjing per mios.